hab-hab kieu euy. Keunana mending keneh naon aya suling ning nyuling. Bari niis. Dibalik Bentar, ini bro. Kerelis itu awe Kerelis. Akang. Iteng. Akang. Iteng. Ari akang kumaha? Ku itu di pilarian geuning aya di dieu. Ari iteng kunaon? Akang mah teu kada dipilarian. Kapan akang mah teu adi nu hate sareng pikiran iteng. Si akang digenit ih. Cari teng. Mun Kang. Tiis HTT teh. Laku naon kitu Kang? Aya cenah hate akang? Ari iteng kunaon? Ieu mah kaluran Cipipit ieu mah. Ketularan Cipipit. Ari akang kumaha? Manya ya itu yang disamikeun sareng cepipit. Atuh da sami telmina. Oon deui. Oh nya Kang, ya itu nyanak bala-bala sareng gehu. Alah, kaleresan akang teh nuju ieu, nuju lapar. Mohon sok atuh mangga gara dituang. Ditampi nya teh. Mangga. Kaos kieu teh. Bade teh. Moal Kang, sasorarag. Hah? Moal Kang. Akang aya si Abah Kang. Kalem teh. Kalem teh. Akang mau ketemu Akang hiji. Geus kalem teh. Balik cing tinggal di Abah. Astagfirullahaladzim. Abah, gamang bah. Cicing sia. Abah. Itu ngai balik. Bukan Bah. Kela Abah ieu ngopi bala-bala nya hu. Dikeun kae. Kelo. Cek Abah oge tong sakulin jeung si borok kokok. Abah mending ngalarang-larang itu nih. Panas ya pi kasebeuleun. Si Abah nyeri atuh. Atuh-atuhan lu. Abah nih. Roti. Panggi. Kabayan. Atuh Abah, teh itu teh nyaha bogo kakang kabayan teh. Bogo. Pinang. Kita bogo. Hah? Pinang. Galeng si tah. Apa kain teh? Oh nya Kang, bade pinang mah Kang. Pinang si awas kayak balik sia. Pami majan bade Kang mah. Wah. Galeng pisan. Nya teh amak aing teh. Cek abah. Cek abah oge. Mula tuh hari moal mah. Mangga. Ribut kieu. Buka Abah jeung Ambu teh. Ambu. Abah, itu yang terus diatur-atur juga kieu. Baheula oge Abah jeung Ambu. Tadi carekan kan ku aki jeung Nini. Dasar budak belegug sia. Bedegong. Pika sebeuleun. Itu tuh. Palingan ibu-ibu bedegong si awas ya. Balik deh ke dia tinggali. Bangor pisan ibu-ibu teh naon tuh. Bangor dasar saya ibu-ibu. Ibu-ibu pika sebeuleun itu. Ya cari. Bah, inget teh baheula. Bener oge cik si Iteung teh. Baheula mah nya urang teh mah so sweet pisan. Hujanan bari di payungan ku daun cau.
Ya, abah gak inget keneh baheula aduh. Waktu abah teh kumahanya nuju ngamam martabak geuningan. Abah teh hitut bau geuning. Ih, geuleuh pisan ih abah mah baheula teh ih. Itu teh siga bangke ih, geuleuh ih. Astagfirullahaladzim. Ya bu bawa bangke itu si abah teh. Ih, itu tabah segitu sengitna. Aduh, Neng. Teu nyangkanya orang tos karawin deui. Mohonnya kan alhamdulillah. Aduh, ieu teh asa laparnya. Hayang martabak, Neng. Ih, naon eta ih bau ih. Aduh, kan eta nu diawe. Ih, mau jelakeun bau ih. Ih, kebulik. Ih. Tahirum. Beurit. Astagfirullahaladzim. Amu, panggil kunci kopi. Panggil kunci kopi, Amu. Waalaikumsalam. Iteng. Ayo orangnya se. Aya naonnya? Deng, hayu orangnya se. Oh, nya kalanya itu yang badannya anak kelas sesehanana. Bisa atuh, tong lami. Ambu, itu angkat lanya. Mohon, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Daripada gunungan mending orang ngawit yuk. Hayu. Ayo. Coba teguh masih tahu eta gambar sidi alah jeung di mana ayana Berak, itu tinggal ya preman. Mana? Itu tinggal ya tuh. Tuh, biasa tinggal budak anu bararang preman untuk mararabu. Oh, tinggal. Bro, itu ya awewe. Mana? Itu ada sia. Nya geningan aya awewe Masih mana tuh awewe? Tahu manusia. Wah, maknya. Tinggal halangan pisan. Seapalan urang sasa. Kenapa heula atuh? Sam, meh kenalan heula. Mana ya, Kak? Sam, Sam. Sol. Sam. Sam Samsudin meureun. Rek naon sih ngagarangku pisan? Itu teh rek nyeuseuk ka cai. Tah apal ka boga iteung saha? Bejakeun geura ka boga iteung. Ih, aduan si eta mah ih. Akang. Jig bejakeun lah teh sieun kasih borok kokok. Tuh, aduh, kebuka aing ngeureun. Kang dagon. Kang dagon atuh. Aya naon ieu euy? Oh, ya naon ieu teh? Tuh ka boga iteung.
Kalau nyeng mah Iya, kamu go iteng teh. Giti kue Kang aja maki mah Kang. Biasa we atuh euy. Yang diteng. Nah, ganggu ya, Kang, halangan we jalan itu. Mana tadi ku kumaha tuh euy? Ai mana wani kabogo orang diganggu. Dengeuna ya Kang urang dikitu-kitu bah. Kumaha mun kabogo mana diganggu ku batur. Teu sebuah kabogo. Matagna neangan atuh. Sepayu. Ngalonyeng pisan. Terus kita mah gerak kacai, ini dua nih mah ku akang. Ya sok tuh, bantuan aja. Heeh, sok bae. Luas, tah, kawana kabau itu. Ya, Kacai. Kacai. Kumaha maksud euy? Mana kawan mah hayu jeung urang. Ayo Iya. Sok di bawah. Kang bantuan ku urang Kang mantap. Meni parika sebelen pisannya jelema nu tadi. Urang mah sih eta. Tuh, itu garang pisan juga. Itu mah teh aya ting seuseun dinten ayeuna mah. Abi nu loba. Aku bisa pendik da. Terus pisan. Itu mah nggak lewat pisan. Campur nana, tikang kabayan. Ya. Eta jelema da aku kapok duan eta mah. Tapi untung we urang aya tukang kabayan. Nya. Itu tadi kumaha. Nya kitu-kitu oge tukang kabayan teh bager teh sawangan arurang. Kumaha itu diizinan teh ku si Abah. Nyetakeun kitu teh ya. Itu teh ulah bobogohan yang si kabayan. Ya teuing cenah si Abah masih si kabayan teh cenah. Ubuna naon-naon. Jir, kamarana ieu bodas nu ngajak gelut teh euy. Si Sam eueuh, si Kabayan eueuh. Jir, si Kabayana datang euy. Ali si Sam ka mana anjir? Yuk, sok. Lihat. Mana tong wani-wani ngarian si Iteung kabogoh urang euy. Da apa urang saha? Kemana Kacruk tahun-tahun. Kemana? Emang naon kitu mun ngaran si Iteung? Mana tong mau pakaran kitu atuh. Emang naon ah? Ais. Da apa urang itu silat. Ieu teh jago silat, jago banten mun maneh teu apal mah. Cik. Da apa jurus urang? Het. Wes. Ari maneh ka mana wae? Urang sieun ta tadi euy 2 lawan 1. Urang ganti baju heula euy, ame keren, ame Bagaya pisan euy. Mana? Siap. Bagaya mana wani-wani ngaheurean si Iteung. Lila kabogoh urang. teuing maneh teh. Itu maneh doaan. Geus aya mah beak ah, Mana beak. wani-wani boga jurus naon maneh ka urang? Ningali mah Kamu banyu tah pancasona. Set. Ais. Set. Dah. Geus urangan enak mah. Sok. Sok maneh boga jurus naon sok? Oi. Wes. Keng. Artis urang. Tong adu jurus enang adu ieu we atuh. Geus ngadu panco ada. Wes, koplok sia. Ais salori. Koplok. Nah, tadi heureuy atuh tadi mah. Ayo yuk. Datang. Horeuy tadi mah horeuy. Sina heureunya. Mana teh serak deh sih teh. Aing di dina ngaranna mah. Aing ustad di dina wajib bisa ke mana. Mana gelut naon masalahna? Maneh geus gardek ieu masih kena garlut hah? Oh, tukang kumaha itu kang. Maneh deui. Kabayan maneh. Tuh tat. Maneh teh sok ngaji sih teh. Tah si Awas, Kabayan. masa kali di. Naon teh masalahna buat bisa gelut ieu. Jalane. Ieu tad si eta tad. Koplok. Si eta tah ngarian si Iteung tad. Dah heureuy tad, Tadi. abi mah tad, aslina tad. Maneh horeuy. Salam we euy. Biasa lah. Maneh tah sebenarnya mah nu masalah nama euy. Tojang Oh, dah kang. Kumaha nya itu nu salah tukangnya. Sabar. Geus anu mending kieu. Maneh berdamai, maneh main tampur ka si Iteung. Maneh ge sarua. Leutik kene si bogohan. Koplok pisan. Teu tad euy. Horeuy. Geus, hayu balik. Hampura heula atuh. Hampura. Sok tukang. Ya. Geus. Anjing. Nyari kang euy. Eta tad urang tadi kitu. Hampura. Kang mah nya urang diteunggul tukang. Hampura atuh, hampuranya. Pura urang. Bila Aidin, Wal Faidin. Balik. Balik. Munya Tadi mah heureuy. Balik. bentar tad. Tong diperpanjang kang.
Koplok pisan. Aneh euy, awas. Awas. Hai, balik. Tingalikeun siang. Aja. Ay, awas ya. Kang, lamun Ustad bieu ku aing. Bep, Kang. Wah, sia lo bang ngomong sia. Ah, ada bieu akang Aing anu tadi- salah ada kumaha. Aing tadi geus make jurus anjir. Kurang geus ngeluarkeun kuda-kuda tah. Lamun eueuh ustad euy ditengkek potongkeun. Ah, urang malah jauh ti kitu Kang di rendos ku aing mah. Wah, Kitu sia Kang. waduh. Waduh, teu percaya Kang kami ah. Bae aing mun papanggih deui heuh siksa. Heeh. Ieu teh murid bahnana, Bah. Kang, Pak, bahnana ieu teh. Tukang tarok. Geus aya mah balik ah. Dasar barudak bangor. 10 orang teh ajengan di dieu. Oh, teu ka era ku urang teh. Mana kena ngaji anu. Astagfirullahaladzim. Bar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama lagi Bu. Alhamdulillah. Ya Allah. Nanti ada rampasan lainnya sebenarnya. Kayak kapawon. Nggak repotkan. Biar. Panjang cilung, kaladi langsung. Jangan kenal didinya. Ah, kiwe bikin nguseup. Musuh wae ketilelep gerak. Bae atuh pidak gerak. Hanya Kelabu. Mereka mana ieu teh ieu? Apa kawasan si ieu si Ambu. Aduh nih geulis kitu. Euy, Hanya tinggal litah gelang nage seueur atuh. kira eta meuli nami. Kemarin tika Bogor. Biasa ada blok 5 pamer wae. Oh, heeh. Tah tingali. Mari balikeun dia. Ada urang boga. Tuh eta ih buru-buru Ih, mana ngomong-ngomong wae harta. Tingali. Gara-gara mana tuh ibu-ibu geus kesana sampai oge nih Bang bisa tingali atuh urang menang nginjem apalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cici ini mana nih? Anggar wae mau ngeliatkan wae ka urang teh nih. Maksudnya ibu-ibu telat, ceneuti loba ngomong di jalan. Ieu biasa ngomongkeun harta, anggar nya akhirnya teh ka urang. Meni asa hareudangnya ibu ieu teh. Aduh ya. Sok atuh dimulai. Ieu abi teh kamari teh oleh-oleh ti ka Bogor. Gayanya. Ibu, ulah gitu ibu-ibu gitu. Cinden mah siri ku wae. Ih, abi ge gaduh ieu. Utut tah abi dua tah. Abi paling mahal ini Prancis. Iya, kita kasih Prancis kemarin. Cili sentosnya orang kami tanoi guys. Oh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah amma ba'du. Puji sila syukur urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Tahiyat shalawat sinarang salam urang panjatkeun ka junjunan urang sadayana yani habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
teh hilap ka para sahabatna, ka para tabiitna. Tur mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin. Ngahaturkeun nuhun ka Ambu anu parantos ngayakeun ieu pangaosan. Tah dina ieu pangaosan teh bade ngabahas bab nikah. Tah saur dina kateranganana nyata ari nikah teh sunat anu sok dilakukeun ku Kanjeng Rasulullah. Yanten sing saha-saha jalma anu henteu resep henteu nuturkeun ka Kanjeng Rasulullah eta teh cenah hanis ti sabagian umatna tah kitu. Yanten sadaya jalmi oge entos dipasihan ieuna jodona nya kitu ampun nya laras. Tah janten tekeng aya anu dipaksa-paksa tanapi kumaha gitu. Ambu masakna ulah sok dipaksa si Iteng teh. Naon ari beda dan sanes ambu nu ulah-ulah mah tuh si Abah. Awas sarwana duana nanti. Ieu teh nih asana hayapnya Naon kitu? Si Lilis merang deket si Lilis Ari nyi Iteng teh iraha tuh bari sareng Kang Bayan teh. Kang Kabayan teh ambu. Katunya ieu teh Bu Ustadah da ambu mah masih Abah we. Ambu apal tuh? Si Lilis teh kan mantanna si Abah baheula. Mending so sweet bobogohan lagi. Aduh, Tong didenge, ambu tong didenge. Abi mah bener ambu. Bobogohan di itu ka kebon awi bobogohan. Si eta kos teu si eta di sawah sok. Punten abi mah kabogohan lagi atuh baleunghan. Bae teh nanya urang mah. Maneh bawa kabogohan. Keun da eta mah nya entas ieu ambu cing ieu we dan entas eta mah baheula nya baheula mah ada kitu teh nya tah. naon atuh itu? Itu yang kantong juga kieu. Bisa ini udah mau kabeli mana mah mahal. Iya, sama aku mahal sih. Umi gak bisa beliin Oh, mah dia mah mami. Ngomong wae sia mah. Mami, ya mami. Iya tas dia bisa beli, abi dia sabaraha. Mahal itu berat ya Allah. Saja tuh iya di ngaran Udahnya karena harta deui. Ari harta mah si beda, si Lilis. Mau dicana ke akhirat mau. Keun wios harta mah teh kayak ditembong-tembong teh kayak sok lia. Teh kayak pataburnya. Geus umi marek balik naon di dieu ge teu guna. Panas mending shopping umi mah tah rek meuli nu kieu. Jika Assalamualaikum. Waalaikumsalam saya udah geuleuh. Hai tuh Sam, mana tiris teh? Aslina ieu tiris pisan di dia mah euy. Aing ngahaneutan euy. Siap atuh urang ka depot euy ayeuna mah lah. Siap teh. Ayo siap. Tapi euy, poho teu boga duit. Ah, Kumaha mana tuh? euy? Kumaha tuh? Biasa we prinsip urang ayeuna mah. Urang ngajam bae teh deuk. Sok. Siap teu? Siap lah, Asli? siap. Oke, siap atuh. Sam, tinggal aya mangsa euy. Mana? Itu tinggal euy. Kang, euy, urang ngalah. Bisa aya jelema ieu. Wah, ayo. Siap. Mungkin. Mama, we mami, dirinya teh itu orang kaya, orang teh. Ini isin mani mami. Mami, iya zaman ayeuna mami lain emak. Tapi oke ambu we kasih ambu. Enggak dia mami. Untuk gaul atuh kos keluarga urang gaul. Mami. Tuang sareng kulo asin mami. Sahar tuh selalu asin. Aduh, gelang abi nu mahal ti ka Bogor. Aduh tolong atuh.
euy. Aing menang ieu, men. Wah, ieu atuh. Kela, itu dek dijual ke mana? Di mana? Nya di kampung mah da eueuh euy. Barabe euy ka kota, boga Asli, ongkos euy. Dharma Bakti di dia eueuh deui. Di mananya nu aya? Assalamualaikum. Ayo non jam. Kana naon, Pak Ustad? Eta, cik. Ustaz yang apa cik. Mana Pak Ustad aya? Tengah bohong. Asli Pak Ustad. Bro. Asli. Cik kok ya bagus. Ya. Ari teh naon ieu teh maksudna ya? Masuk teh Pak Ustad. Ujang menang di mana ya? Di mananya tadi teh? Atuh. Mana yang ngajamretnya? Itu Pak Ustad. Sok aku enak ke Ustaz ngajamret ya. Cina Pak Ustad. Tadi atuh da si Jubaida tah. Naon mana? Jangan dibeja-beja deh. Tah, kapang ih. Sia, duaan. Pak Ustad. Dia kan enak ka Ustaz kan. Mun ieu Pak Ustad ayo. Ayeuna mana met hampura ka si Jubaida. Mun Pak Ustad. Mun. Hayo orang met hampura. Mun, Dasar mun. koplo. Punten Pak Ustad ieu mah. Ayo. da- Ayo. Bro. Assalamualaikum. Hei, Waalaikumsalam Pak Ustad. Aduh. Naon Pak Ustad? Hari Nyi Jubaida ngaras ieu teh dijamret eta. Oh, Gelang. mohon astagfirullah, ieu teh gelang mahal Pak Ustad di kabogoh abi. Tos cekap. Saha nu malingna ieu teh saha? Iya sanes budak ieu sanes. Haus ya aku abi mah dilaporkeun hayu. Hayu ngilu. Bun, jambun. Mahal ieu teh mahal. Mau sabeli kumaraneh mah. Tos Nyi Jubaida nya. Nyi Jubaida tenang. Ieu barudak teh ku mamang entos ditangkap. Ambung pokona mah umi mah hayang dilaporkeun ke polisi. Sok ke polisi atuh, Bu. Nyi Jubaida. Ambung pokona ke polisi. Tos enak mah gelang Nyi Jubaida anu kaceluk ka aun-aun teh tos kapangi enak anu mahal teh enak tinggal ieu barudak tos tobat enak macana bejana. Bohong. Umi masih ke maling deui peuting kali mah. Tos Makanya di mah umi eueuh sasaha aku mah hamun maling deui. tos ieu budak pokona ku abi dilamun maling di dilang disiksa ku mamang Ustad. Awas jabun maling deui ku umi mah dilelekeun ka balong. Tos enak Nyi Jubaida gerak euy ieu barudak ku abi orang sehat. Orang Udah tahan. tuh, nuhun ari kitu mah Pak Ustad. Awas ya awas. Bangor. Punten uminya. Kotor leungeun maraneh mah, teu hayang umi mah ansal jeung maraneh. Tos Nyi Ya Pak tos. Ustad, assalamualaikum. Salam. Aku udah hitung lagi ke ayah orang mah enak ngelau beli Lain lagi dasar. itu mungkin sombong orang mana nih Habis itu sama dua minggu oh ini nih kali pula bang kemana Astagfirullah. Itu bang. Awas main deket di sini kan dengar kok itu. Kita bak masih. Itu Itu bang, itu bang. Bayan, gigil. Kami kan lagi menyendiri. Astagfirullah. Gila, emak dasar. Cuma Malilis? Iya. Aduh, bagaimana sih Malilis? Gimana kabarnya? Si Malilis? Pamer we. Aduh, si Pamer we kekayaan gila. gimana kabarnya? Iya, abah mantan si emaknya. Iya, mohon. Ih, dasar. Nah, terang. Terang we tuh. Eh, Neneng. Sini, Neng. Nan, Mak.
Mami, ini orang kali. Itu man. Apa? Udah mah. Iya, yuk ya. Mama ada gatal deh janda teh. Bejakeun poe di situ. Tingali. Awah euy, si Abah euy. Duh, aya susah bejakeun geus kitu. Oke bener-bener si Abah. Tadi gimana yang heueuh bejakeun deui we. Ambu, mah tuh si Abah teh nanya tujuanna itu. Bisa barat ternyata udah ambu duka tuh dah si abah teh duka nih geras pisan hatena teh ih. Nya tuh ambu rek ira kabar ubahna si Abah teh angger we kitu ka itung teh. Sabarnya teh dah ku ambu ge terus dicari sa abah teh anggur kitu kene. Biasa pisan si Abah mah. Mahal mah itu api-api deuneu ku Kang Kabayan. Alah, ada itu terus teh ka mana wae. Ada, ku masih Abah teh kan tadi tujuanna itu bahwa lamun itu api-api deuneu ku si Kang Kabayan mah na tujuan. Ya bener oge nya teh. Tuh da si Abah mah kudu kumaha deui itu teh ambu. Itu salah ge salah. Aduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Tadi Bohong Abah mah. si itu percaya itu tadi. Bener Abang. Itu teh terang, Abah teh teresep kasih Kang Kabayan teh. Tapi bukan berarti Abah bisa sangeunahna minta si Kang Kabayan juga gitu. Si itu kita badal budak. Bener Abah mah bieu ninggal pisan Abah. Kang Kabayan mah bogohna ge ka iteng hungkul. Si itu percaya. Bener Abah asli. Si Abah mah euy. Ini otomatis aya Abah teh bakal minta si Kang Kabayan. Salah, itu bener Abah mah tadi ninggal di sawah. Mana buktina Abah? Abah tadi di Jumore. Apa yang ada di sawah? Nya saya. Bener Abah mah aduh. Abah mah bener. Tadi si Kabayan teh keur bobogohan jeung si Neng. Bohong tentang percaya ka si Abah. Si budak jual di dieu maneh. Abah nggak bohong pamali, Cek Bah. saha? Tadi maneh keur bobogohan jeung si Neng sok. Itu Bah eta mah ngobrol biasa tuh. Heula. Ari itu sanu bener sih. Sa Akang Mama, tuh terpercaya. apa nu bener mah? Lain si Kabayan tadi keur bobogohan. Abah bejakeun, Abah sok. Bejak ke naon? Ambu Bejak tadi. naon? Aya naon? Bejak Ambu. Ambu tadi teh keur ngobrol ambu abi teh. Tuh nya. Mira ruas, berarti Abah nggak bohongnya tadi Ya, kak Abah itu. nggak bohong tadi itu. Gitu atuh bah pamali. Jadi minangku Abah Bu. Kumaha lamun si Iteng di kamar ku si Kabayan Abah mah setuju. Lu enggak Kabayan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sobat, mana? Assalamualaikum. Kabayan dah mang. Pak Ustad. Ibu Iteng dah mang. Mang kabayan atuh. Kabayan deh. Assalamualaikum. Aduh, Kabayan waalaikumsalam. Nah, Badan naon itu ka dia? tah ieu nya Abah Iteng. Sim kuring itu nyana keponakan si Kabayan. Bade ngamaksa ka dieu teh nyata bade ngalamar Nyi Iteng, nyata puterna Abah. Teu setuju Abah mah. Kieu nya bahnya ieu sim kuring teh ninggal ngasih Kabayan teh anu kahiji manehna umurna tos mateng, anu kadua tos dewasa, tos mudeuna lah kitu kahijina mah. Abah mah kitu teu setuju. Kunaon? Si Kabayan teh tepuguh ti dituna. Gawe teu boga, iman teu boga, so kumaha eta?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, cenah. Sahur teh. Titip sahur. Di beda. Beda. Muhun. Kanggo si kabayan sahur teh. Oh, si kabayan. Muhun. Aya naonnya? Titip naon? Iya, mas kawin kanggo nikah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Tuh, kabayan pun air rezekinya. Iya teh artos 100 juta ti beda. Alhamdulillah. Kanggo nikah. Nya kabayan aya nama didinya ku abah direstuan jeung si itu. Alhamdulillah, Bang. Itu banyak. Iteng. Iteng. Si itu tuh kedua. Goron amu goron si Iteng. Nuhun, Mbah. Mangga ditinggal tuh. Kalau baki ya. Si kabayan ku harta Wah. mana? Karena mah Abah. dengar. Si Iteng ku ambu tos di piwarang dangdang. Oh, mun cendang dan heula si Iteng. Si kabayan kitu bade ngalamar. Nuhun, Mbak. Mun. Tah, bah, aya namanya tos aya nama tos aya mas kawin hasil kieu, aya nama abah kantun nampi ieu si kabayan jadi minantu abah gitu. Mun tah. ditampi ku abah kabayan. Ya kabayan. Tah, gitu, Bang. Jadi menantu abah ya nama. Beunghar aya nama abah. Mun. Ieu kanya ieu aduh hatur nuhun pisan tos nganterkeun ieu artos. Nyai. Nyaho kieu mah tuh, lamun nyaho kawin kieu, urang teh tuh meurna shopping heula mah make. Isin abdi teh, aduh nih make nu kieu. Si kabayan jadi duit abah ya teh. Nya abahnya.